ulah panjang-panjang lamun berjamaah jeung nu asing lantaran di tukang ngentepan aya aki-aki aya al-kabir aya ad-dhaif aya al-hajah jelema teh aya nu kolot jelema teh kapan dica tukang ngentea aya kitu nu boga kabutuh wah ieu berjamaah salah ieu Muad bin Jabal panggil ku Kangjeng Nabi mun berjamaah deuleuan heula cek Kangjeng Nabi deuleuan aya tamu teu eueuh lamun kira-kira aya tamu ngora apa kolot ternyata ieu mah kolot teu beukieun kana salat cepatkan salat ieu ternyata aya tamu asing can pati beukieun kana salat mah cepatkan salatna namun kitu mah tamuna bangsa geus beukieun kana salat silakeun ka salat tah Kangjeng Nabi satu saat pernah ngomong salat sing cepet ka Muad bin Jabal berjamaah tapi ka Abi Musa Kangjeng Nabi nyarios lamun urang berjamaah sing taliti tarapti tartil rada lilakeun salatna lantaran Abi Musa mah ieu nu berjamaahnana jelema-jelema ahli-ahli Allah kabeh tuh kurang dipadukeun nu ieu mah ka ieu mah titah lalaunan salat ka ieu mah titah cepet atuh saha musuhna harita mana situasi jeung kondisina di deuleu ku Kangjeng Nabi mentak urang jadi imam teh deuleu heula wow kan di deuleu ieu mangsa jemping kabeh taraweh budak ngan 7 menit 20 rakaat eta si kumaha ngalempangkeunana beres batur kakara ka masjidnya geus ngaroko mah taraweh geus saya geus beres insyaallah ya Karim anu mentak dulu heula urang ge tuh mentak Abuya Cidahu baheula taraweh mah hayang sajud sekali taraweh supaya saquran tamat teu bareng jeung santri-santri acan santri-santri bae kami keluarga bae naon sebab babacaanana dek tartil dek lalaunan kunaon misa atuh bareng bae moal kuateun tuh misa ta eta lah nyaho situasi berarti ulah santri ge santri bae masyarakat kami mah jeung keluarga bae lantaran tarawehna deuk make Quran saquran pan taraweh seperti di Bandung baheula kurkura zaman di Bandung ngaji teh saquran taraweh geus panjang dongengna kamari ieu mah ditafsiran ku hadis Kangjeng Nabi lantaran Quran mah lain yang dibongkar ku pikiran urang jadi kudu dibongkarna ku ucapan Kangjengna ku hadis geus hadis teh mufassirun lil Quran hadis Kangjeng Nabi ge lain hakaneun urang ulah cara Muhammadiyah mah langsung bae neureuy hadis Kangjeng Nabi oh jelema beuki jengkol keneh beki hulu asin keneh masih keneh beki main catur keneh dek nyaritakeun ucapan Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi mah kapan terbuat natina nur nu ucapanana lain tina hawa nafsu layan tiku anil hawa in huwa illa wahyu teu sambarang kudu ditafsiranna ku saha ku ahlina deui atuh mujtahid di zaman Kangjeng mah sahabat atuh memang di masana kaharti mangga teu kaharti naroskeun ka Kangjeng ucapan Kangjeng teh ngajelaskeun Al-Qur'an beres sahabat teu araya ku tabiin di zaman tabiin mah masih haneut keneh ka Kangjeng Nabi tapi tahun 2011 ayo deka saha mengadu coba urang kuari deka saha bebeja kuari untuk kebenaran Al-Quran sulit tafsiran ku ucapan Kangjeng Nabi untuk menyatakan kebenaran Kangjeng Nabi maknana hese lantaran atuh urang bahasa Arab teu bisa boro-boro bahasa Arab bahasa Jawa bae Jawa Pekalongan Jawa Solo sakitu hese paling urang bisa Jawana Jawa mau Arab endi sirah ge wede mengkonon Jawa kos kituan tamatu eta mah ngobrol bae sakumaha keur perang. Ngobrol kosu gelut atuh kumaha gelut teh budak. Eta Jawa. Mandak ngala awe geulisnya saya we ditanya. Neng di mana?
cicing bae neng di mana cicing bae neng saking pundi neng oh mau wah geus leutik hate aing mah geus mau berada deres kana iku kronyo WG itu mah terparah sedunia ge Jawane orang diterima iku mah boro-boro bahasa Arab bahasa Jawa ge urang ti dieu ka mauk lain deui urang ka kresek ka kronjo Jawa geus lain deui urang ka Serang atuh geus lain deui ora pada iku Jawa ge wih Masya Allah puyeng kita mah ge rajeg tapang parah nama rajeg tama Jawa lain Sunda lain ya tama tapi orang ngadenge ka Solo kali itu ya Karim Yogyakarta urang ngadenge orang Jogja bari ngoser bari sumuhun dau bu adat kekeratonana dipake kabita urang bahasa Jawa ge bae geus nunjukna ge geus ieu kieu aduh wah jasa ieu tak jadi urang deuleu urang Jawa itu jeung Jawa kresek WD bedane akeh temen iku mah ya Allah urang Sunda we Sunda urang ke Bandung ke Bandung terus ke Garut beda Bandung jeung Garut Sundana beda seeutik gayana teteh nya lugotna nu beda bahasana mah kitu-kitu kene Garut Bandung Tasik beda Ciamis beda seeutik mun kurang ditelek-telek tapi nu beda jasa mah Cianjur beda jasa ieu mah keur geng-genganana bae geus beda lamun di Bandung nek naon si anjing tapi lamun Sukabumi naon si bagor cenah mah tah tapi lamun Karawang lain deui cenah mah anjing lain bagor lain anjis beda bae anjir eta keur geng-genganana tuh jadi kudu nyaho ka bahasa gengna segala Bogor lain deui tapi Sunda mah kajen ka mana-mana ge nu paling ngeunaheun di dengena mah tetep bae Sunda Rawa Kidang tama eueun nu teu ngejat kabeh ge gua bae jelema mun ngadenge Sunda eta atuh geus ngejat bae kajen gua mah keur hees ge hudang bae pokona mah Masya Allah tapi ada emang geus kitu bahasana tuh antepkeun bae Masya Allah dia jeung saka di EWC di bawah teu hei cek urang teh ieu ngobrol tapi urang ditu mah pan biasa bae eta teh ditanya ku kolotna EWC di bawah teu ka dieu ih di pohara cek urang teh atuh di ditu teu aneh urang nu aneh ge Masya Allah ilu dibuat di ewe lurah teu jero-jero acan weh urang jadi kieu bahasa nah urang keur carita jadi di Tangerang mah nu poharana jasa aya Jawa napang poharana Tangerang Sunda napang poharana moal aya lah di dunia kos kitu moal teh moal tah Melayuna tuh kitu sarua bae urang ngadenge Melayu bolak weh gua mah lu cari da igok di sini mana aya Melayu make igok mana aya tugas gitu bae tau waduh Melayu geus parah jasa teh mah geus tah eta aya di Tangerang kabeh ya Allah tah dek tafsiran Al-Qur'an kudu paham heula hadis Kangjeng Nabi dek tafsiran Kangjeng Nabi kudu paham heula bahasa-bahasa mujtahid lantaran naon pan bahasa Kangjeng Nabi mah jawamiul kalim iraha Kangjeng Nabi nyarita rawi ieu mah kieu rawi ieu mah rawi ieu mah kieu bari motif hukum anu sarua tapi beda-beda lantaran Kangjeng Nabi neuleuh saha nu diajak bicarana nu diajak bicara ieu mah kieu nu diajak bicara ieu mah kieu bicara ieu mah kieu aya jelema laporan ka Kangjeng Nabi begitu laporan ka Kangjeng Nabi soal berjamaah kumaha laporanna ya Rasulullah aya jelema embung berjamaah jeung Muaz bin Jabal aya kitu kunaon beuh nya nambah babacaanana panjang jasa terutama salat subuh Kangjeng Nabi dinya langsung ngereket eta mah faring jelema Muaz bin Jabal kudu dibawa ka dieu deui dek disidang lain hayu kena berjamaah jelema endahan teu berjamaah kudu nyaho salat mah
ulah panjang-panjang lamun berjamaah jeung nu asing lantaran di tukang ngentepan aya aki-aki aya al-kabir aya ad-dhaif aya al-hajah jelema teh aya nu kolot jelema teh kapan di tukang ngentea aya kitu nu boga kabutuh wah ieu berjamaah salah ieu Muad bin Jabal panggil ku Kangjeng Nabi mun berjamaah deuleuan heula cek Kangjeng Nabi deuleuan aya tamu teu eueuh lamun kira-kira aya tamu ngora apa kolot ternyata ieu mah kolot teu beukieun kana salat cepatkan salat ieu ternyata aya tamu asing can pati beukieun kana salat ieu mah cepatkan salatna namun kitu mah tamuna bangsa geus beukieun kana salat silakeun ka salat tah Kangjeng Nabi satu saat pernah ngomong salat sing cepet ka Muad bin Jabal berjamaah tapi ka Abi Musa Kangjeng Nabi nyarios lamun urang berjamaah sing taliti tarapti tartil rada lilakeun salatna lantaran Abi Musa mah ieu nu berjamaahna jelema-jelema ahli Allah kabeh tuh kurang dipadukeun nu ieu mah ka ieu mah titah lalaunan salat ka ieu mah titah cepet atuh saha musuhna harita mana situasi jeung kondisina di deuleu ku Kangjeng Nabi mantap urang ge jadi imam teh deuleu heula wow kan dideuleu ieu mangsa jemping kabeh taraweh budak ngan 7 menit 20 rakaat eta si kumaha ngalempangkeunana dolim beres batur kakara ka masjidnya geus ngarokok mah tarawih enggak saya geus beres insyaallah ya Karim anu mentak dulu heula urang ge tuh mentak Abuya Cidahu baheula tarawih mah hayang sajud sekali tarawih supaya saquran tamat teu bareng jeung santri-santri acan santri-santri bae kami keluarga bae naon sebab babacaanana dek tartil dek lalauna kunaon misa atuh bareng bae moal kuateun tuh misa ta eta lah nyaho situasi berarti ulah santri ge santri bae masyarakat kami mah jeung keluarga bae lantaran tarawehna deuk make Quran saquran pan taraweh seperti di Bandung baheula kurkura zaman di Bandung ngaji teh saquran taraweh teh dipilih santri anu kira-kira embung babaca panjang teh ka masjid anu saquran bismillahirrahmanirrahim kabeneran giliran 3 nu 2 matalar Quran nu hiji teh jadi make Quran di hareup kitu tah aya parantina majeuna meunang 8 rakaat pareum listrik pareum dioper kunyana Allahakumut takasur hatta zurtum geus kumaha jate talar bogan saha milih 3 supirna nu 2 talar Quran nu hiji adina kiai nu hiji matu santri talar nu hiji henteu pasti cak masyarakat nu henteuna kiai meureun ulah loba ngomong sia masyaallah ta eta jadi teu bisa ucapan mujtahid ge moal bisa dibahas ku urang cok bahasa Imam Syafi'i dina al-um nu sakitu hesena bahasa-bahasa kitu Imam Malik bahasa-bahasa mujtahid al-madzhabul arba'ah sejasa berarti kan kudu aya ashabna anu ngureikeun ucapan mujtahid mutlak anu ngucapan mujtahid ashabna engke eta ashab ge hese keneh diuraikeun deui ku mujtahid fatwa nah urang mah kuari hasil Imam Romli hasil Imam Ibnu Hajar dibelah dieuna deui terus diuraikeun deui ku Syekh Nawawi Banten akur bahasana jeung urang mantak maca we kita berian ngeunah urang naon sababna eta diterjemahkeunana ku Syekh Nawawi akur jeung kahayang urang riad ge sakitu hesena dibacana ku nu teu mondok mah kuari deuk langsung hadis Kangjeng Nabi soekeun sia ku aing saya mah kumaha gitu ucapan Kangjeng Nabi teh mantak innamal a'malu binniyat ucapan hiji Kangjeng Nabi cek Imam Syafi'i innamal a'malu innamal syihatul a'mal binniyat innamal syihatul amal pasti sahna beramal kudu make niat di mana teu make niat teu sah tapi Imam Maliki mah kumaha tafsiranna lain innamal syihatul amal atuh innamal kamalul amal binniyat sampurnana amal kudu make niat teu niat ge jadi ngan teu sampurna
coba eta tinggal urang ka dieuna pagedruk geus ya usoli bidah cek Amin Rais bidah sia cek urang teh sampurna sia ayo angadu terus teh sampurna jeung naon kitu ngaran teu repeh datang ka kuari Muhammadiyah anaon eta lantaran teu paham ucapan Kangjeng Nabi tapi lamun paham mah sia kunaon atuh teu make niat aing mah berpahamna mazhab Maliki aing mah jeung Hanafi oh mangga aing mah Syafi'i atuh sampai mana sia urang pondok dah eta coba ayo la sholata li jaril masjid illa fil masjid cak Kangjeng Nabi la sholata fi jaril masjid illa fil majlis teu aya salat pikeun anu deukeut ka masjid datang ka masjid kecuali kudu di masjid di tafsiran la sholata ay la sholata sahihatun di tafsiran deui ku ulama la sholata ay la sholata kamilatun di tafsiran datang ka ayat 7 tafsir bahasa Kangjeng Nabi na eta keneh la sholata li jaril masjid illa fil majlis teu sah salatna bagi nu tatangga jeung masjid mun salatna teu di masjid lamun make la sholata sholihatun nu deukeut ka masjid teu salatna teu sah kabeh tafsiran deui la sholata kamilatun teu sampurna salatna bagi jelema nu deukeut ka masjid mun salatna teu di masjid sah mah sah ngan teu sampurna terus si tafsiran diperpanjang mujtahid bagianana tinggal urang deuk miluna ka mana eta ucapan Kanjeng Nabi nu sakitu hesana tah ucapan ai urang mah deuk milu ka mana kanu teu salat bae masalah geus cek nu teu salat teh ribut bae segala sah segala teu samaning aing cek jeuna teh geus ulah dimasalahkeun ulah salat sia blon eta ucapan Kanjeng Nabi sok tafsiran anak saha nu mampu nafsiran gitu dia lain sa tafsirna nya ge ditanyakeun eta nu mantak inna masihatul amal naon ta Imam Syafi'i teh takdirna kitu ngadalil ngadalil berbagai dalil dan argumentasi memperkuat bahwa innamal amal teh make sihatul amal usul fikih teh bagianna ieu nu mantak innamal amal lima sihati mal kamalul amal naon ngadalil dengan berbagai temuan hadis Kanjeng Nabi dan lain sebagainya dijieunlah kaidah Masya Allah ku hari ucapan Kanjeng Nabi diomongkeun ku jelema nu tilok bake kopiah asana ceulina digertak gaji ku aing ya keur carita ulah sambarangan Quran jelaskeun ku hadis Kanjeng Nabi hadis Kanjeng Nabi jelaskeun ku ucapan mujtahid jelaskeun ku kiai geus atuh kitabna masyarakatna kiai sakitu bae geus hese-hese tuh kitab urang keur leumpang tuh berarti kiai teh kitabna masyarakat aju kuari kiaina dibere sekupi ya kitab kudu dibelem ya belum ya kitab ya teu beres ya sekupi ya ya Allah mandak ku Allah teu disinaran kitab acak-acakan geus teu kabaca ieu ku masyarakat kitab acak-acakan bahasana ieu kitab ieu cek masyarakat aing embung maca kitab eta kurang teu kabaca kurang teh loba sekupian aya golkaran di jerona teu kabaca ku masyarakat eta dijabarkeun teh kos kitu teh nurani ruhani teu bisa dibobohong teu bisa dibobodoh kunaon tuh sia teh embung ka itu teu kabaca ku aing mun dijabarkeun kan kos itu tapi urang ngan gideg da embung jangan naon teu kahartieun ta kitabna kiai-kiai teh teu kahartieun kitabna lantaran kitab teh kudu nu jelas panu macana caang matana sinarna aya jangnya anganana lapadna gelede akur kalimahna dibacana nikmat kok nyambung nu maca jeung nu dibaca begitu nu dibacana ieu nu dibaca Quran geus karari amat ieu kunaon ieu asana salah ieu kunaon kahujanan ieu Quran karendem asana ngahiji ieu kalimah-kalimahna ieu ngahiji heuh ngageblek ieu aya naonan tuh aya sekupi jeung sering ka pendopo meureun ieu Quran ieu kajen ku kumaha ge dibere ku atut sakali istighosah 3 juta aja teu kabaca ieu kitab tuh eta teh kan penjabaran kula mengajabarkeun ngan teu ngomong ruhani teh kos kitu matak teu kapake ngaji di lembur di tongtrongan datang ka peupeus tongtrong
Henteu datang kunaon teh atuh teu kabacaeun ku masyarakat. Teu kabacaeun ngageblek sia ye kitabna. Teu kabacaeun. Coba lamun kabaca mah iya tuh moal saha anu teu nyambung nurani mah tuh. Nurani mah nyambung jeung nurani deui ya tuh. Tuh mentek ge ulah sama. Nah ye, ieu mah keur nyaritakeun hadis. Sedengkeun ngaji hadis teh lamun hayang masarkeun hadis kudu tamat 7 kali. Mun Bukhari kudu 7 kali tamat, mun Muslim kudu 7 kali tamat. Naon sababna? Lantaran bahasa hadis mas samitu, sami'na qara'tu, qara'na. Akhbartu, akhbarna, akhbarona gitu, akhbarona. Akhbaroni. Berarti kan ieu tata lepah hadis mas samitu an anu. Sami'na an anu qara'tu an anu qara'na an anu tuh akhbaroni anu akhbarona anu berarti menang ti saha kuari urang menang ti majalah Hidayah idolo ku urang dipidatokeun tanya eta hadis menang ti saha Hidayah lumayan sakjana sajuta-jutaeun jadi geus beunang ti koran segala ti majalah ai jang sakadar maca sorangan mah atuh itu salah mah masalah tapi ketika dibikeun deui teu meunang hadis mah kudu nyaho ti saha ieu hadis dan mata kudu ngaji ge mondok atuh sararia itu mah rondok tah gara-garana mah mendak teu nyaho tah mun hayang nyampekeun deui secara khusus ieu kudu 7 kali naon sababna hiji hadis besi aya nu kaliwat macana jeung maknana hiji hadis aya nu keur nundutan engke berarti sami nana poho sami tuna lalagaan berarti nah eta teh hiji hadis sabukhori kudu kadenge bener ti mimiti macana datang ka maknana naon kudu nyaksian urang di guru berarti kudu 7 kali karak silakan namun kakarak sakali doang encan bisa kieu macana an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah teu meunang kitu tetep den riwayatakeun saking Abdillah tuh ngaji hadis ge aya istilah-istilah namun urang geus bisa 7 kali geus siap tempur urang teh meunang an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah berarti tidinya teh kapisah urang ti saha ngariwayatkeun ingsun teh berarti geus ti guru kaditu an Abdillah kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu urang kempel di dieu dina raraga nu teu jelas undangan pertama walimatus safar 2 poe diralat deui silaturahim 2 poe deui diralat deui kumaha ka haji bae ai sia kumaha sih ya dage geus teu kakaper puyeng meureun lagi alhamdulillah deuk nu mana bae ngaji kene geus urang kuari kumpul di dieu lepaskeun kepentingan lepaskeun muatan lepaskeun segala rupa nu pejabat baju jabatanana gantungkeun di tangkal awi ulah bawa ka dieu anu partai gantungkeun di tangkal rambutan ulah aya polisi periwit nabikeun ka monyet urang kabehan kuari ulah make baju-baju eta hiji we ngaji beres ja polisi ge moal salilana jadi polisi bakal paeh geus paeh bakal ditanya abri moal salilana mamawa balok di dieu ai hayang membawa tuh di kolong balok sia bakal paeh sarua bae nu di partai nu di pemerintah kiai bakal paraeh geus paeh moal ditanyakeun naon amal perbuatan amal ai kiai ona mentang geus jelas cara matu amal-amalanana jonggal poe maca Quran mun anu ngondang tapi tak bangsa sieu ye tah aya anu ngondang maca kulhu anu ngondang tilok ya Allah ku bloon teh kiainya atuh kiai bloon atuh komo sia ablaul bloon sia mah urang lepaskeun maksudna gerage yuk urang ngaji mah neangan ilmu
menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun urang nyaritakeun ngaji kula boga dongeng. Baheula di Turki aya hiji anak raja awewe geus geulis jasa berarti tah kan lamun kieu mah ya kumaha eta geulis teh geulis biasa bae lamun ditanya kumaha eta geulis geulis rada naik tapi ieu mah geulis teh geus tanding tah mah geus beda tah lamun cek santri mah ku bahasa ge geus ganyahoan nanya orang ka kiai he naon berarti di hatena teh teu sono ya bilang oh jadi tidak gerak carita ku santri mah geus ganyahoan sebab aya korenah jeung aya dilalah santri mah paling terleuwih pinter ti bupati ya bupati mah pinter dengan sakadar korupsi santri mah jangka kuburan. Ya Allah ya Rabbi, pikiran bupati mah hanya pikiran duniawi, tapi santri jelemana kuari diuk di dia, hatena mah dijahe. Lain salah aing ngomong. Di akhirat. Jadi jasadna di dia, tapi hatena nu di kuburan. Hatena anu di sorga, hatena nu keur ditimbang. Eta kan dimensina luar biasa santri mah. Bupati mangan saukur ruang riukup dengan segala duniawi camat gitu kene polisi gitu kene urusan akhirat dan pikiran dunia santri masya Allah atau komo kiaina kos kiai pikiran nanggus di ditu bae nama di mana di ditu ya Allah nah balik deh awewe anak raja masya Allah masya Allah carita gelis teh kan di dieu mah di Cilejet hese neangan gelis atuh hese lamun kamari ka Maroko pikiran kula di Maroko teh jelema wah harideung sebab Afrika pasti kajadiku kumaha ge ieu beungeut seeng kabeh tapi barang datang ka ditu ya Allah gareli sore di Maroko teh ternyata Afrika Utara mah paruti deket ke Spanyol tinggal nyebrang 20 menit naik feri datanglah ke Spanyol masya Allah nya jarangku paruti irung mararancung bulu mata berhenti cikula di luar dugaan je orang Maroko orangnya paruti baru legarelis begitu dek balik ke Turki Haji Pendi mah embung balik iya dah embung balik jangan main mau mal balik cenah kunaon hayang di dieu bae ai kitu dek naon Mang Haji garelis jasa cek cenah aing mah betah di dieu heuh atuh betah ge ke pikir heula Mang Haji bogoh ka urang di itulah kasia bogoheun teh ternyata teu bogoheun balik sia bogoheun sanu boga tuh kepotongan kieu ya Allah lah iyalah taya gareli gelis da pohara anak raja lamun geus carita anak raja gelis atuh sugih aya dinyan wawasan aya dinyan harta aya dinyan geus eueuh cawade eta anak raja nu geulis teh geri muriang masya Allah kari mimiti medis dokter nu mana bae dipanggil kadinya tensi darah bere obat datang deui dokter di scan bere obat geus puguh di ronsen bere obat tetep teu cager masya Allah karim akhirnya beres medis dukun didatang-datangkeun wah ti Sukabumi mah geus puguh dukun teluh malulu
datang-datang kena teluh di budak coba penyakit naon sini tidak dahar tidak nginum jeung peureum bae dahar tidak nginum tidak peureum masya Allah mun lempang kudu digendeng dukun berbagai dukun didatangkan tetap tecak terakhir kiai emang gitu kiai terakhir baik kiai asal ngajual tanah hese ka kiai asal hayang ka awe-awen teu daekeun ka kiai ai kitu mengajual tanah laku atuh tilok datang ka kiai tilok tolol teh jelema nya ajuk kiai marah tuh ulah emang kos gitu kiai mah zaman Kangjeng Rasul di berbagai daerah bahkan negara datang ke Kangjeng usul berbagai permasalahan Kangjeng langsung nunggu wahyu diselesaikan ku Kangjeng namun Kangjeng seperti eta dilanjut ku para khulafaur rasyidin seperti gitu dilanjut ku para tabiin dilanjut ku hari ku para ulama warasatul anbiya datang ke berbagai daerah Waalaikumsalam naon nih incu leungit minta cai sakina teh incu dah umur sabaraha umur 17 lalaki teh awewe alah atuh ieu mah ku cocodot nih ka kiai datang dah ajo kiai dah ku atuh biasa bae sapira mere cai ya minum beres nyusul hese-hese Waalaikumsalam cerik subuh-subuh salat mencan naon umel motor leungit cekeuna di mana leungitna di imah si leungit kula hudang geus ngajemblong lawang atuh sia mah penting teu hudang emang tilok cekeuna urang mana sia Cilejet goblok sia tah mere cai deui atuh kos kitu bae terus geus we Waalaikumsalam naon di mana tetangga beladinya naon kuda dek hajat isuk minggu naon tuh ka dieu minta cai supaya ulah hujan terus gitu banda ayo minta cai kasih eta tah bere cai hujan ngegebrek bae eureun anu biasana hujan tas lohor ieu ti isuk masyaallah ai bere cai nu bener ji pakai jampe atuh kiai wakos gitu nah ieu kuari ka kiai berbagai kiai geus didatangkeun dijampe ku cai jampe ku mantra-mantra jampe ku ayat suci Al-Qur'an dijampe ku doa-doa tetep bae teu daek cager bapana raja jeung ratu bingung akhirna aya baheula kiai nu walah wahwaleuh disebut lain kiai dikiaikeun disebut kiai santri teu boga majelis taklim teu boga tapi manjur mun baheula mah Abu Nawas belah dieuna aya deui Bahlul belah dieuna di Tangerang mah aya Mang Hani aya deui ka Mang sakarang-karangna Ki Musa tah anu kos kararitu tah anu sok di kamar cicing di keluar tilok naon tilok sebulan 2 bulan ke sekali keluar didareulekeun ku jelema tah bisi di dieu salaki ibu kitu di jero kamar bete keluar-luar nah ieu geus ada bu ye tanya gede hutang meureun sugan teh ibadah horenganan kreditan teh anggeus masya Allah nah aya tak kiai model gitu jago kiai gitu bahkan sebab dimensi nangan lain sakadar dimensi zahir makin dimensi batin lamun kiai ngan sakadar makin dimensi zahir dimensi syariat kiai lumrah kiai pasaran maksudnya di pasar ge umbala kiai kos gitu mah tapi dimensi batin masya Allah dijauh kene geus kadeuleuh mun awewe teh mah lain deui bangun eplok cendol ieu mah ye tah sia tah mah tah ieu kiai datang begitu ku kiai dijampe tidak bentar tiup tidak bentar tidak
Neng coba bentak. Neng pernah teu ka Mesir? Pernah teu ka Yordan? Pernah teu ka Baghdad? Pernah teu ka Mekah? Daek teu diajak ka Mekah? Ka Baitullah. Madinah pernah ka Madinah? Daek teu mun diajak ka Madinah ziarah ka Kangjeng Rasul? Pernah teu ka Uzbekistan? Bentanyan, hah? Uzbek. Beda ya. Ngadenge lemburna bae geus ngorejat. Tah. Si ieu pan baheula boga ka Bogor orang Bandung. Tah lamun keur gering ngadenge Bandung bae hudak. Hudak cenah. Kakara kayak ngadenge Bandung na doang. Aduh langsung bernostalgia inget, oh Masya Allah, tak iya gitu barang ngadenge Uzbekistan langsung udah. Neng pernah ke Uzbek? Pernah. Daek mun diajak ke Uzbekistan, udah daek. Oh, bebe ajak ka tuan raja. Ieu mah diobatan ku dokter medis moal cager, diobatan ku dukun mantra-mantra moal cager, diobatan ku kiai moal. Ieu mah kudu diajak ke Uzbekistan. Kok bisa gitu? Tuturkeun be cager gerage. Ayo guys cek raja, Turki Uzbekistan teu sabaraha jauh, masih satu daratan. Berangkat ke Uzbek, Neng. Di dia sugan aya nu kenal di kota Uzbek. Aya, cek jana bari senyum teh aya. Lingsem. Di mana, Neng? Di ditu di kota aya. Di kotana di mana? Pas aya di Huk, di dinya aya toko emas, cek jana tah. Kula kenal jeung di dinya. Ya Allah, begitu didatangkan kadinya iya teh muhun langsung hudang, padahal mah geus 4 bulan teu dahar teu nginum. Hudang langsung nu boga tokona seorang pemuda nu ganteng teh ya, langsung nunjuk. Ieu ge sarua. Iya ho itu ha. Langsung jana pelukan, Dinda sayangku, Masya Allah. Aduh. Nah, ieu penyakit anu luar biasa. Ternyata penyakit cinta ngelehkeun sagala-galana. Bapak teh dianggap, emak teh dianggap, batur jeung rekan sekitarna teh dianggap. Bahkan dahareun jeung inumun teu hayang sama sekali, tapi teu jadi gering. Italah cinta. Begitu kapanggih jeung nu dipake ka cinta, Masya Allah sehat ka bina-bina. Eueuh tanda-tanda gering sama sekali. Eueuh tanda-tanda. Nah, iyalah manusia cinta ka manusia geus bohokeun sagala rupa. Ieu carita-carita Jalaluddin Rumi. Nukula kamari mantes ti Maroko teh ka Turki. Di Turki langsung ka Konya ziarah ka Imam Jalaluddin Rumi. Salah satu caritaan Imam Jalaluddin Rumi ieu. Lamun eta awewe cinta ka seorang lalaki, poho sagala-galana. Urang anu bakal ngaharep ka Gusti Allah ngomongna cinta, pernah pohoan naon urang? Pernah mau pohokeun naon cinta urang ka Gusti Allah? Hayu coba. Pernah tante mau pohokeun anggal tengah peuting cinta ka Gusti Allah? Hei anggal, hei kasur, sakedeungnya 2 jam dek ditinggalkeun hampurannya ku cinta jasa ka Gusti Allah. Maneh cicing heula di dinya teh. Ke, geus 2 jam karak balik deui ka dinya. Mangga bae cek anggal teh, kacai nyana. Beres kacai salat, anggal geus dada. Sini. Cek anggal sini. Ih, anget ge. Eleh urang ku anggal. Ye, nu sagede kieu bae sagede kieu ye kolot lah sakieu mah. Hartina geus moal panjang deui. Jeung moal lila deui. Pasti kalebur aslina. Nyana tahajud titah ku kula. Allahu Akbar.
ai tahajud di kamar pamajikanana. Masya Allah, khusyukna luar biasa. Khusyulah. Begitu asyhadu an la ilaha illallah ngacung pamajikanana nyingkap. Pan anu ngacung dua. Lain normal tolol. Aja nu ngacung dua, pohoan teh assalamualaikum deh. Oh ini dia. Masa tahajud gos kitu? Sakieu nu kolot teh gos mantak lamun tahajud wayana Haji Adi ulah sok di kamar pamajikan. Misah. Atuh mal anggeus. Eta sok ngacungna asyhadu an la ilaha illallah jadi dua. Lamun awewe cinta ke seorang lelaki kaedanan ngarana poho segala rupa. Urang pernah pohoan naon ku cinta ka Gusti Allah, lamun henteu pernah aya nu ditinggalkeun jeung aya nu dipopohokeun, bohong berarti cintana urang. Bohong berarti cinta urang. Ukur diri urang cinta ka Allah geus datang ka mana dibandingkeun jeung cinta seorang wanita ke seorang lelaki anu geus luar biasa meyakeun jeung ngorbankeun segala rupa. Mulai ti kuari ente jadi kiai geus datang ka mana si cintana ka Allah sehingga tasbih ieu diputerkeunana sabaraha kali sapoe. Tasbih. Sok geura. Ayo. Tasbih dibawa apa itu tasbih? Sugan teh membaca subhanallah lain ya nama. Kabayar mual kabayar. Tuh beres. Lu bener. Ente seorang kiai geus datang ka mana sandangan kiai, isin di kiai-kiai di dunia di akhirat ternyata orang bajingan. Hanya kepentingan-kepentingan partai, hanya kepentingan-kepentingan organisasi, hanya kepentingan-kepentingan duniawi. Kiai mah julukan akhirat. Lain jang dunia. Kunaon dibawa ke dunia tolol dah kiai. Teu bisa kos kitu kade isin di harapan Allah. Isin di harapan Allah. Lamun endek jadi kiai cara Gus Dur. Sok jadikeun cara Gus Dur contoh jadi presiden. Indonesia ku aing rek disyariatkeun ngan gagal. Teu kuateun Gus Dur. Balik pakai celana pendek. Oh masalah, tapi geus berjuang. Walinya nama. Nah, diri orang di partai geus datang ka mana, di organisasi geus datang ka mana, lamun urang ningali dina kitab Tanbihul Muqtarin pang musibah pang gede-gedena musibah ketika kiai nu tadina wow jeung para kiai deui kuari wow jeung bupati musibah paling gede ka kiai. Aing manitip ka Haji Iim bae ka Adi aya nu lain malah jadeng-dengeun ieu kajeun ka neraka ge Im. Asal sia bae ka surga Im. Kajeun deung-deungeun mah musibah pang gedena kiai nu tadina wauh ka kiai wauh jeung ahli Allah kuari wauhna bupati diwauhan karena pamerena lain berjuang, gubernur wauh diwauhan karena pamerena duniawina, presiden diwauhan teh karena hayang pamerena, kapolres diwauhan hayang pamerena, TNI diwauhan hayang pamerena. Musibah panggedena bagi kiai kos kitu mun teu percaya paeh ge ratila silakan. Kiai mah jeung kiai bae. Waktu negara acak-acakan, sia asup ke negara acak-acakan. Dia tuh komo lamun henteu masalah. Tapi geus datang ka mana ka beneran berjuang sia. Ayo coba kiai. Mantak kula dibujuk titah ieu ti teu. Aya nu mere kamari mah duit sakitu dihitung gede leutik. Namun leutik mau aing mah. Ji ditangtangan kula sama bupati dek mereka ka kula berapa bupati mau ngasih saya? Ciknya nanti aya 200 juta harta aing leuwih tibatan 200 juta. Jeung bupati jeung aing sugihan aing. Digos ku kula, ieu pokon kitu cenah ge. Atuh jelema sugih mah teu kudu dibere aing mah jas sugih. Mah aing mah mobil lain hiji aing mah imah sakitu agrengna. Bila perlu sia disumbang ku aing sia bupati. Tak kudu bisa kitu im jadi kiai mah. Ulah yang disumbang malah nyumbang. Ayo besi jalan kurang bagus bejakeun ka camat sumbang. Ulah kudu camat nu nyumbang besi susah camat. Jang naon duit jadi dibawa ke akhirat henteu.
mending bangunkeun ka jalan. Maksudna kunaon eta Pak Bupati? Ieu masyarakat geus mengemis. Kami cenah ieu blok deui. Aing mah asana sedih ngadai kitu ja. Aing bae nu lain camat sedih atuh komo sia meureun camat. Ya Allah ya Rabbi ta camat kasedih bejakeun atuh ka calon bupati. Nah itu sumbang ta jalan ta. Rawatan. Lain dek dibangun dek dirawatan. Itu dirawatan mah tuh di batuan doang seting begitu. Gen tama urusan pembangunan iya. Urang mah kuari mah ngurusan kacinta urang geus datang ka mana ka Allah. Ente jadi pejabat kade moal salilana jadi pejabat loba anu keur ngajabat paeh. Masya Allah pang rugi-rugina jelema keur ngajabat paeh. Sebab tanggung jawabna sabaraha janda, sabaraha fakir miskin, sabaraha yatim. Ketika ente jadi lurah, kerja di lurah paeh bakal ditajakeun nyantuni janda kaya, janda miskin. Alhamdulillah cak lurah. Tanyakeun ge sabaraha janda nu diberean. Nu mana sia mere? Tuh nu di pojok. Nu imahna eta teh. Sama janda ngora. Heeh. Jahe. Atau atuh kudu dibejaan atuh kos kitu mah. Ya sieun ge osok mere. Ya. Nah, gitulah para jamaah. Ente jadi kiai geus datang ke mana sandangan kiai ke dihareupeun Allah izin di kiai-kiai di dunia, ternyata di akhirat lain kiai. Kuari di dunia ente jadi pejabat geus datang ke mana ngagunakeun jabatan pake ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Sok geura. Jabatan makeun bae teh urusan dunia, urusan diri urang nu bakal tanggung jawab timbang amal ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim teu saha kiai, ustad, santri, pejabat nu kaya, nu miskin, wabeh tama bakal jasa. Mantap ngaji gerage kade ente jadi naon abdi mah cenah di partai geus datang ka mana mawa partai pernah ikhlas henteu kiai di partai lillahi taala Allahu akbar. Ayo lamun teu ikhlas atuh naon digawean ikhlas ya dokula mah demi bangsa jeung negara beneran mun ditanya ku Allah teu mal izin ih ulah kitu jeung aing mah da kitu bae ayo sia. Maksudnya naon? Ragap diri geus datang ka mana dumadeheus ka Gusti Allah. Urang seorang pedagang kade dagang aya aturan-aturanan. Urang seorang petani kade tani aya aturan-aturanan. Nah, lamun tadi cek Jalaluddin Rumi seorang wanita cinta ke seorang lelaki poho segala-gala teu bisa diobatan kecuali kapanggih. Itulah seseorang anu mencintai Allah kecuali kapanggih jeung Allah. Di mana sih sebenarnya Allah? Hayang kapanggih ya urang jeung Allah. Di mana nu sebenarnya Allah? Duh di Mekah Allah mah. Aya ge di ditu. Di mana sih kapanggih jeung Allah? Apan urang ka Mekah teh ya, ka Mekah. Eta teh menuju Baitullah. Baitullah eta bait didapatkeun ka Allah imah Allah. Artina aya Allah lah di dinya. Allahna di mana? Atuh tanyakeun ka Ki Haji nu geus pernah ka Mekah. Tanyakeun tah sieu tah. Kiai ye. Cak manusia. Wallahu alam cak Allah. Sieu kiai sarua. Malah tambah kuyai mah. Kuya dicai mah. Kiai haji pejabat nu geus ka Mekah eta kapan urang teh dijulukin ge duyufullah tamu Allah. Ya adikula ye kabeh tahun ieu insyaallah bakal berangkat ka Mekah mantak ayeuna walimatu safar teh eta deuk silaturahmi ka Allah. Wah keren amat. Deuk jadi tamu Allah ka Mekah. Berangkat nu mantak khutbahna ge di Mekah teh wa ya duyufallah wahai tamu-tamu Allah, lain tamu raja, lain tamu gubernur, lain tamu Arab, tapi tamu Allah. Urang ke Mekah berarti jadi tamu Allah. Di mana Allah? Sok geura ka Baitullah. Kapanggih jeung Allah? Henteu. Kapanggihna jeung saha? Urang Pakistan susuna gede. Masya Allah. Pohara. India gitu kene. Aya di Baitullah. Orang Turkinya garelis di Bahenol deh.
tah kula barengan jeung ieu ka Mekah ye bareng tah jeung ieu kabeh tah bareng-bareng lah kunaon eta keur toab masyaallah nyekel HP shooting Allahumma imanan bika wa tasdiqum bi kitabika wa tasdiqum kula greget jasa kajana teh nya mah di shooting tuh geus teu inget ka Allah kan berarti ingetna teh ka gambar ya tasdiqum bi kitabika wa wafa'um bi ahdika wa tibaan li sunnati nabi terus masyaallah geus beres teh atuh nah aya cenah ke di dieu urang bisa nempo ieu jang saksi goblok teh coba eta tok kolot-kolot eta masa kos kitu toab ya Allah mantap kula ngadoakeun ya Allah ya Rabbi Gusti hampura abi mamawa jelema model kos kieu kahareupeun Gusti hampura sugan teh teu kieu Gusti ieu mah hiji bae lah pangleungitkeun tah HP-na cek kula teh supaya isuk toab ulah di shooting deui alhamdulillah diijabah pas isukna teh ngalamun benyana di hareupeun hotel kieu maji kunaon ngalamun HP leungit cek kula teh diijabahi ku Gusti Allah geus leungit kabeh Yordan Mesir pada teh ka Yordan ka Mesir kabeh beak di HP eta ludes kabeh cenah ngalamun bae eueuh kabeh Mesir eueuh Yordan eueuh Mekah Madinah eueuh kabeh sakian boga sakian boga pagawean naon nya bisa leungit pagawean naon sia teu sopan di Baitullah si shooting-shootingan karangnya enggak ieu sakieu geus kolot ge kos kitu tah pagawean ieu contoh nu teu hade ieu lamun aya jelema datang ka Semarupil Qurhi Waalaikumsalam dik ka mana ente ulah yang kapanggih jeung mama maksudna doana doa naon kula dek berangkat ka tanah suci sia ka tanah suci dek naon cicing iya dek laksanakeun ibadah haji maksud ibadah haji dek naon ya yang kapanggih jeung Allah jadi itu makom ijabah hak ke balik di Mekahna wah ditanya kapan itu saja jeung Allah jangan kiamat guru ayo satu doa bae kiai supaya kapan hai doakeun datang ke Mekahnya Nabi aing ke mun balik di Mekah ditanya ku guru kapan teh jeung Allah kumaha aing ngajawabna ieu kapan jeung Allah kumaha Masya Allah beres ada muga haji datang deui ka imah ka Baghdad tanyakan ku Syekh Maruf geus ka Mekahna entos kumaha sehat alhamdulillah dahar geunah ngeunah jasa cekeun aju aya teu ieu babalajaan sajadah meuli cek nya teh susur meuli alhamdulillah balik deui sia ka Mekah teu sah sia ibadah haji kos kitu pan bisa teu sah masa balik di Mekah sih dongengna dongeng HS dongengna dongeng meuli teko koneng masa di Mekah meuli tiung dongeng teh ai ka Mekah mah kapan kapanggih jeung Allah ai sia dongeng teh Masya Allah dongeng nyamin di ditu dongeng engkeuy-engkeuyan lempang ka pasar toap Masya Allah lain heuheuh sia tah goblok jadi lamun hayang jaho jelema mantas di Mekah hebat henteu ieu hasil ibadah hajina tanyakeun geura tah tanggap kurang kumaha ente di Mekah alhamdulillah Masya Allah kula mah eta di Mekah ngeunah HS geus berarti HS bae teh jelema di Mekah alhamdulillah cenah kula mah hotel ge tarariis di Mekah teh kabeneran jasa berarti urusanna jeung awak alhamdulillah cenah dahar ngeunah nginum ngeunah pohara jasa teh jaritakeun kapanggih jeung Allah mah tuh iya bae nya ge kitu meureun anyar balik umroh tanya ditanya kukul kapanggih jeung Allah henteu jeung onta kapanggih iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata di Baitullah lain sakadar Baitullah tetapi ieu adalah tempat ibadah ke Allah nu paling deket aya Allah lain di Baitullah baik tetapi paling deket hadirna Allah di dinya ulah sambarangan di dinya mah di Baitullah mah makom ijabah dideleukeun ku Gusti Allah lain di dinya mah di mah dagangan di dinya nu luar biasa mantak tingkah manusia ucap manusia pagawean manusia
bener-bener keur disaksian ku Gusti Allah. Nah balik ti Mekahna lamun jelema ngan sakadar caritana carita urusan dahar patali jeung awak, carita sare patali ngan sakadar jeung awak, patalina jeung tiis patali eta mangan sakadar jeung awak, meuli baju meuli pakaian patalina jeung jang awak bae. Mana sih nu patali jeung ruh kolbu ka Gusti Allah irah. Nah nu di pikiran teh eta hese lantaran kacinta urangna henteu sakumaha wanita tadi nu di Turki mencintai seorang lelaki nu di Uzbekistan poho sagala-galana. Mulai gerage urang tempokeun kumaha kuasaan Allah, maha agung Allah, maha segala-gala Allah nu urang aya dina qabduna, nu urang aya dina genggemanana anu hirup urang pamere Allah injeman ti Gusti Allah, sehat urang injeman ti Gusti Allah, isuk pagi eta urang bakal babalik ka Allah. Amal naon nu bakal dipertanggungjawabkeun di hareupeun Allah eta nu kudu dipikir. Ente jadi polisi amal naon ketika ditanya ku Gusti Allah, wahai polisi ente jadi TNI ABRI amal naon ketika ditanya ku Gusti Allah. Ai kafir mah geus puguh kafir mah, ente makan muslim, ente makan mukmin. Iman ke Allah kudu disiapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut jawabannya. Yehehe ya Allah ya Rabb, dah ieu nu mantak jelema ti mana-mana daek masantren eta teh yang mempersiapkan aing kumaha engke geus bae. Ngora keneh umur 15 tahun, umur 20 tahun sakola ge siapkeun keneh. Deka mana sakola? Deka UI, UII, ITB dan lain sebagainya siapkeun, kolotna ge siapkeun. Tapi di benak hati santri lain eta sakola mah alah sapira sakola engke aing namun paeh waduh tanggung jawab di hareupeun Allah tah murnina santri kos kitu. Kadeleuna mah santri teh jelema padahal mah eta penghuni sorga. Mun hayang nyaho ka penghuni sorga tah santri. Kadeleuna isuk-isuk nya mah carang mandi. Eta je udang cileuh we gede mandi dieu. Eta can mandi can naon geus meuli wudu pantolol. Tapi eta penghuni sorga sebenarnya mah. Gila mun hayang nyaho penghuni sorga teh eta santri. Lamun ibu bapak hayang nyaho ke penghuni sorga tah ka dieu isuk-isuk ka kobong ka dieu. Ceng, aceng teh sorga barau amat ceng. Atuh biasa Bu, penghuni sorga mah bau. Cenah seungit. Engke di sorga. Ieu mah karak calon doang Bu. Oh, lain deui ja ambeuna ieu. Alhamdulillah saminggu kula can mandi Bu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sok gerage asupkeun ka dieu. Heuh nya. Loba jasa nu gagah nu kukula osok didongeng-dongeng. Di Tangerang di Pasar Kemis aya gagah nya lurah nya gagah nya sugih, Lurah Madzen. Maot ngadadak. Atuh komos yang teu gagah. Modar siapa, Masya Allah karim. Lamun Pak Harto sugih aya di nyana, gagah aya di nyana, hebat aya di nyana, maut RT mah koit. Sok geura siapkeun engke. Beuh Masya Allah. Tah lamun tadi cerita awewe mencintai seorang lelaki bebea akan pohokana segala rupa. Ukur cinta urang ka Allah geus sabaraha persen urang cinta ka Allah nu dikorbankeun teh, tinggal introspeksi masing-masing. Kuarima rajana nu gering, rajana lintuh gering, Masya Allah ya raja. Sarua jeung tadi didatangan ku dokter sababaraha dokter teh cager, datangan ku dukun sababaraha dukun teh cager, datangan kiai sababaraha kiai teh cager. Nah datang kiai nu tadi keneh anu bangsa sebelah-sebelah teh sebelah-sebelah nya nama kancingnya salah ngasupkeun atuh salah salah kancing salah imah atuh kan nyengkleh di dieu teh pan ai kiai neraka mah keren jas dipake kiai neraka eta kos itu ai kiai surga mah cuek sarap-rapna wae lah kumaha kapanggihna sapira nutupan aurat geus hayang ka itu katangen ku makhluk ku manusia
Ya, ada lagi Gus Dur lah orang ningali pakai anak. Kula sok sering memperhatikan Gus Dur, sering salah imah. Kancingna salah Gus Dur eta presiden. Haju make nanya nama sebelah naon bae aya batik-batik, anu panjang-panjang, anu pendek-pendek nya. Kadang-kadang pakai kaos. Datang kula ka imahna pakai kaos. Ini siapa? Ini Gus. Oh, iya keur pakai kaos kan. Eta, tapi kan nya memacaan kitab bae di imah ge. Di imahna di dia di Ciganjur kitab. Masya Allah, Ihya Hikam dibaca aku nyanyi, ya Allah wahara jasa tak Gus Dur mah, ya Allah ai kiai ieu koran pejabat lain naon lain, ya Allah deres koran ge nu bener mah anu susunannya yang kleh teh aya. Ieu si kiai ku goblok-goblok teh ieu mah di ditu teman di Tangerang di Bogor baleuih parah. Nah para jamaah ieu si raja teh raja geus teh cager datanglah kiai eta. Begitu datang geus sababaraha kiai terakhirnya nak mana raja tadi mana di kamar nyana asup ke kamar raja bentak cak ada teu kuat lain lawanin cak geus ditaranya kok emang enak enten henteu aya naon aduh parah maksudnya parah aku bejakan coba bejakan kira-kira marah moal raja munde bejakan coba tanya ke raja tuan raja pajak Tuhan jana parah cek kiai ieu aju kira-kira munde bejakan marah apa moal sok bejakan naon coba lamun nu neluh saha nu neluhna lamun nu nyihir saha tukang sihirna lamun penyakit medis coba kumaha carana coba moal marah datang deh teh kiai ka dieu tuan raja ternyata umur tuan raja 28 poe deui. Hah lo bener heeh nurutkeun cikula 28 poin makanya tadi ndek marah moal mun kira-kira marah mah moal kula moal ngabejakeun lantaran tadi titah bae cenah moal marah umur tuan raja 28 poe deui. Masya Allah cak raja lagi satu nuhun cak kiai nuhun langsung nyana ka pamajikanana ka asistena sajadah turunkeun sajadah amparkeun tasbih lu gede ayo bawa ka tasbih susur ulah nu letik sagede pereup ayo ka dia dibawakeun oh Masya Allah dipayang kacai langsung sholat Allah Masya Allah poe eta terus bae ditawaran dahar ge Tuhan moal wah naon hartina dahar 27 poe deui aing geus teu kudu dahar teu kudu nginum moal aing ala kadar jang nangtung bae mah heulanan aduh langsung sapoe kakarage 2 poe wo teu eureun salat maca Quran maca sholawat teu eureun zikir geus teu meunang aya nu ngajakan ngobrol ka jana geus baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allah baca sholawat geus 2 poe Masya Allah dahar geus teu dibere hayang nginum teu dibere hayang nah ku hari geus 8 poe berarti tinggal sabaraha deui 20 beuki ditingkatkeun ibadah ka Gusti Allah. Weh pohara beurang peuting geus datang ka tarang ge hideung. Sikut hideung. Tuur hideung. Urut sujud bae ka Gusti Allah geus 15 poe harideung kabeh. Ieu ge lamun dibuka harideung. Tapi budug. Lain urut sujud dia mah. Aya tapak baheula keur mondok. Kuku lagi sok ditaliti harideung maju ulah omong oh ieu mah penyakit santri baheula santri kuari mah tilok anu bodug mana aya santri keras kuari mah santri awewe ge tilok bodug jak kuari mah paling ge koreng be kuari geus 15 18 poe 10 poe deui terus jangan ningkatkeun ibadah ya Allah ya Rabb tinggal 2 poe deui nangis wasiat ke pemajikan Kiai eta tilok mislek di mana nyaritakeun sakaligusnya nama bener bae
maka bapak kuari nyerahkan kerajaan sok saha nu hayang ke anak besi anak hayang mangga bapak geus coplok tina kerajaan hiji. Nomor kedua bapak kuari geus embung cicing di dieu hayang cicing di gubuk bae dek ibadah bae kedua poe deui bapak geus ditinggalkeun ku nyana kerajaan dibikeun ka anak pamajikan geus diwasiateun ka deui harta nu aya bagi-bagikeun jeung nyana geus tinggalkeun kerajaan cicing di gubuk dua poe deui ulah aya anu ngaganggu abah ibadah ka Gusti Allah beres sapoe deui ya sapoe deui pas 28 poenya geus kieu nungguan assalamualaikum malaikat Israil asal kertek asana ieu asal kertek asana ieu terus datang ke zuhur can aya datang ke asar can aya maghrib can aya oh berarti mungkin isuk ke 29 ngan geus nungguan nya ngeuteun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus 29 zuhur can aya illallah la ilaha illallah asar can aya terus 30 can aya keneh bae geus liwat 2 poe aing geus liwat 2 poe can anak asih teh panggil kiai ka dieu anu cenah cak 28 lewat ieu panggil coba ka dieu apa salah jana di Lauhil Mahfuz apa kumaha coba panggil deh kiai cenah cek kiai sabaraha poe kula umur 28 di hari tadi itu ka dia geus 30 kan selewat oh masalah lain masalah gitu iku balalakona kieu nu jelas mah kiai tuan raja hiji tuan raja awak jadi ramping kan guari henteu gendut teh atuh bener jatuh dahar-dahar cek jangan dahar teu nginum teu besi paeh pan guari kan langsingnya bener. Nomor kedua tuan raja salila kamari jari raja inget teu ka Allah henteu tapi guari lain inget deui cek jangan sajadah gitu menang ditoel kudu ngampar bae tasbih geus puguh nu dileungeun dikongkoyangkeun aya malah hampir jualan tasbih cenah kuana lain ibadah teman-teman dah eta rahasiana kuari tuan raja nu kamari jadi raja pernah henteu inget ka Gusti Allah teu pernah tapi ayeuna pernah kuari inget bae ka Gusti Allah kamari jauh jeung Gusti Allah tapi kuari kamari iraha tuan raja sodakoh tapi kamari makan nitah dibabagikeun ka pemajikan bagikeun ka fakir miskin bagikeun ka tetangga lantaran 28 deui bakal paeh nah kan kehadian tuan raja nya salat bae nya zikir bae nya maca Quran bae nya maca sholawat bae haju sodakoh teu eureun-eureun betapa luar biasana awak haju jadi hampang keuntungan tuan raja luar biasa bener aya kitu nama tapi kan tuan kiai ngabohong ulah cerita ngabohong kieu tuan raja datangkeun ka 40 poe sok geura bakal aya rahasia 40 poe sok digubuk cicing di dinya ibadah teruskeun sakumaha eta bakal aya sesuatu anu teu pernah kapanggih ku tuan raja sok teruskeun coba 40 poe maksudnya 40 poe karek paeh lain paeh ayo coba ente kan bangsana penyakit paeh kege pasti paeh awas ya aing raja lamun 40 paeh aing teu paeh awas ya penjara ulah ngomong kos kitu laksanakeun bae ulah ngomong kos kitu laksanakeun kege paeh ibadah we ngadan teruskeun tadi kan geus 30 jadi tambah 10 poe Allah beres baca Quran zikir status kuari geus 35 datanglah ke 39 begitu datang ke 40 Masya Allah aya sesuatu anu indah ya Allah karasa ku mata hati horeng nikmat ibadah ka Gusti Allah painganan kiai-kiai painganan wali-wali geus puguh Kangjeng Nabi
geus puguh Kangjeng Nabi urang nabi-nabi jeung rasul-rasul nu baraheula ti peuting hudang teh nikmateun bangunna ibadah horenganan aya ngrenyet ngeunah teh ibadah lamun geus apal wau ka Gusti Allah ngeunah nikmat urang mah nu mantak haju ieu maca Quran ge heuai bae heuai teu nyaho eta kalam Allah. Tapi bagi kula ya bagi kula namun aya nu hees keur ngaji kula mah bersyukur ka awak kula keur ngaji mingguan misalnya atau malam Salasa aju murid hees kula geus nikmat perasaan naon mana kiai bisa nikmat berarti aing bisa nenangkeun jelema lain sembarangan berarti aing ge Batak mesti aya kiai di dia, aju ngaji mingguan, malam Senenan cara kuari, aju murid HS bae, ulah dihudangkeun. Eta kiai hebat berarti, geus memberikan ketenangan ka murid. Sehingga murid nu HS ada di dinya. Eta kiai lain sembarangan, rantai kabeh habak. Tah. Iyalah Tuan Raja manggihan kanikmatan anu luar biasa. Panggil deh kiai tita ka dieu kiai panggil dipanggil bener yai horenganan ibadah teh kungeunah paeh kan paeh naon ieu nu paehna yai nu paeh teh kahayangna anu kamari mah ajol-ajolan hayang boga Avanza wani ngridit beuh urang Cilejet mah kuan garoblok kuan kabeh ge wanita teh nyebrang ka sorga melalui neraka heula ku ngridit eta kahayang eta kan cilaka nu kamari kahayang model eta eueuh cek Tuan Raja nu kamari hayang naik jabatan teh eueuh kamari mah hayang jadi raja teu hayang sama sekali kamari mah hayang ngalobaan tanah teu hayang kamari mah aduh teu meunang neuleus selir-selir geus kieu bae nu mana poe ieu nu mana nu itu nu jangkung nu kamari nu pendek nah iya bangun ieu semampai ieu bagus ieu hitungna kitu kuari mah teu hayang neuleuh awewe kos neuleuh kadal bae maksudna kumaha tuh kadal urang lamun urang keur diuk aya kadal itu biasa bae sugan urang kerenyet resep ka kadal teu henteu atuh henteu tar batak urang lamun geus jadi ahli Allah awewe liwat ka dieu atuh biasa bae jajar ore ieu kecuali geulis lain deui atau can jadi ngaranna tah potongan si ieu tah mah tah ternyata paeh kahayangna nah di dieu lah horenganan jelema nu endek ngadetengkeun diri ka Gusti Allah kudu ahli Allah moal bisaeun nungtun ka Allah lain ahli Allah sakumaha moal bisaeun nungtun perpolitikan lain ahli politik sakumaha moal bisa nungtun perekonomian lain ahli ekonomi keun politik jeung ekonomi jeung budaya mah tama urusanana urusan dunia ieu jelema nungtun ka Allah kudu nu geus wau ka Allah lalauna cara ngaji amil heula ujug-ujug jurumia geus beres amil naik ka jurumia sanggeus naik ka jurumia amil poho deui bolak-balik di dieu bae amil jurumia kos kitu lalaunan sageura ge masyaallah karim para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ternyata urang deka Allah kudu wauh ka Allah nunungtuna kudu wauh ka Allah ai Allah di mana ai Allah mah tuh hese jaritakeunana da Allah mah aya di mana-mana maksudna kumaha urang kuari mah ngawauhkeun ka Gusti Allah mah kudu ngaji tauhid heula nu wajib di Allah sabaraha nu mustahil di Allah sabaraha nu jaiz di Allah sabaraha engke timbul keyakinan tak lamun geus innahu ya'lamul jahra wa akhfa Allah maha uningan nu samar nu jelas ya Allah ya Rabb sedengkeun Allah ningalikeun teh lain ka awak urang ningali ge ka qalbu urang innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum awak mah teu kudu dicaritakeun ku Gusti Allah ja urang ge neuleuh ka urang neuleuh urang ka diri urang neuleuh ka batur neuleuh tapi kalbu urang nu boga rasa jeung ngarasakeun adalah urang Allah selalu neuleukeun
lamun urang geus wau ka Allah isin ketika hate urang ngalayap lain ka Allah, ketika hate urang lalancongan nu dipake kebendu ku Gusti Allah. Loba jelema anu di luhur sajadahna bagus jasa, ih pohara salat na make jubah, boy di masjid ge masjid kubah emas pan pohara eta, boy lain lalagaan. Allahu akbar ngageleger, Allahu akbar lagi kunaon ai hatena aya di mall. Ieu kan lalakon kos itu eta. Nah, coba supaya sadar-sadarna tungtun diri urang ku urang di ka Allah keun melalui pengajian sok gerage, melalui pengajian nu aya di dieu, nu aya belah ditu supaya wau ka Gusti Allah, abeh kenal ka Gusti Allah. Ngeunaheun geura lamun geus kenal ka Gusti Allah kudang ti peuting eueuh kasieun tak we ja ieu mah peuting sote pedah panon poena we katutupan ja ieu kene kamarna ieu tempatna ieu tadi cak anu nyambut ya ih sebenarnya bae cenah kula lamun dieu teu dicangan mah sieun cak dina di dieu ye sebab beureun loba kuntianak kan kalau kuntianak atuh karaseuy ku kula ge murid kak bulu sebenarnya we ge loba ye kuntianak di dieu ieu mesti ada ieu ye di aya ye kuntianak aya kuntianak lalakina tah ieu ye aya ieu genderuwo malah mah ieu mah. Nah, itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka silaturahmikeun geura urang ka dulur urang abeh nyambung, silaturahmikeun geura diri urang ka guru urang abeh nyambung, silaturahmikeun geura ka para aulia Allah abeh batin urang katungtun belah dituna silaturahmikeun geura tawafkeun diri urang ka Allah. Di mana? Di Baitullah. Jauh amat Baitullah kudu ka Mekah, di diri urang geda aya Baitullah. Tuh lamun Imam Ghazali nyaritakeun lamun ieu Mekah terbuat tina taneuh awak urang ge taneuh. Mekah aya Masjidil Haram terbuat tina taneuh diri urang ge taneuh. Lamun di Mekah aya Baitullah qalbul dunya, di jero Masjidil Haram aya Baitullah paranti tawaf, di awak urang aya qalbu paranti tawaf. Wa tahhir baiti lit-taifina wal 'akifin. Sok bersihan eta Baitullah, tahhir baiti jang nu tawaf, jang nu salat, jang nu itikaf. Bersihan geura qalbu urang. Tawafkeun ruh urang geura di dieu, teu kudu hese-hese deui ka Allah mah. Dunia langit bumi katut eusina dibasupkeun ka jero qalbu moal asup, tapi nu nyieun dunia Allah bisa aya di qalbu mukmin. Aya Allahan di qalbu mukmin teh deuk kumaha ge tinggal urangna bae ngoprek geura ge. Ya Allah ya Rabb, singkapkeun di jero hate urang supaya aya rasa kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iya urang keur ngaji kuari, urang keur salat, urang keur maca Quran, lawang langit dibukakeun ku Gusti Allah bagi jelema anu geus inkisab kadeule breh langit kabuka. Urang lamun geus salat langit dibukakeun ku Gusti Allah. Tah, tuftahu babus sama lisa'atain. Dibukakeun lawang langit dua waktu. Hiji jang anu salat, nomor kedua jang nu perang sabilillah, tambahna katilu jang nu keur ngaji. Lawang langit dibukakeun. Ieu urang kuari teh dibukakeun langit set, coba gadeuleu ka luhur kabeh. Ya Allah ya heuh, tuh we langit, ya poe kitu mah langit. Lawang langit dibukakeun. Artina dibukakeun teh kumaha? Eueuh hahalang antara urang jeung Allah, malaikat keur nongton kuari. Urang keur ngaji asal lempeng ngajina bener lillah muatan nanaon ka Allah, malaikat nempokeun. Oh kita Ki Haji nu kolot aya bae teh saha sagana eta je di dieu ka Lauhil Mahfuz tereh balik nama budak. Oh jahuisna geus lain di hulu teh jembut geus wisan teh. Tapi jangan mah kuat tilok gering. Tilok gering kana mah
ge nu telok geuning mah Firaun kan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, urang keur dihadiran ku malaikat. Komo Gusti Allah maha segala-galana, dibukakeun pintu langit bagi jelema nu deuk salat. Lamun urang boga rasa, aing keur dibukakeun lawang langit ditongton ku malaikat, Allah na hadir di diri urang. Ya Allah ya Rabb, urang mantep salat lagi. Allahu akbar. Moal aya risi, malesi. Kitu kene nu deuk perang, nu mantek para sahabat, para tabiin siap perang lilai kalimatillah lantaran naon? Kadeuleuh sorgana kumaha hate. Ya Allah ya Rabb, kitu kene nu keur ngararaji ieu urang kuari keur ngaji, dibukakeun lawang langit ditongton ku malaikat, didelekeun belah ditu. Oh cek malaikat ya awewe ngararaji, oh ya tentara Allah ya cek malaikat, ambo ya tentara Allah bari nyusuan kieu cek oh masalah. Oh masalah di dulu ke belah ditu aya nu keur ngalamu belah tentara Allah keur kieu bebari nundutan cek malaikat ambo ya tentara Allah eleh perang meureunnya keur dihadiran ya karim. Nah kuari kembali ka diri urang, ternyata horeganan Allah mah babarieun segede Raja Harun Ar-Rasyid, segede raja anu tadi dicaritakeun, segede Gus Dur, segede Raden Patah, segede Raden Syekh Syarif Hidayatullah, segede Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja, segede Syekh Maulana Yusuf jadi raja, anu unikna jadi wali. Masya Allah deket jasa ka Gusti Allah, raja aya di nyana, wali aya di nyana, indah amat hirup kos kitu. Hah, susah aya di sieu, bajigan aya di sieu, rugi amat. Tunjuk-tunjuk ke mana sih? Rugi jasa orang. Mantak tadi gua liwatkan gadinya teh. Set. Cek kula jalan ke mana aja na ieu ge? Cilaku. Kok dek jalan ka Cilaku aya babaturan gua di dinya tah. Saha aya Kiai Haji Nawawi Putra Kidul Pani, urang caricing di dinya salat. Bener tadi di darinya salat. Eta batur kula guru malah mah. Guru pernah dibere pelet kula gunyana. Ai kula manjur nyana nu merena henteu. Kok digawe jalan tah. Eta batur kula eta dicaringin. Nah. Lewat kadinya aya kelenteng kan di ditu. Cek kula teh itu mah kelenteng. Cek ieu teh, heuh, nyahoannya tah ka bab kelenteng mah. Nyahonya nya itu mah aya kelenteng nih. Oh, kula geus nyaho jasa. Siapa yang kudu kitu? Cerdas amat sih. Heeh, aju ieu mana cina-cina tah eta kan nu ngawarung-warung. Ya Allah, ya Rabb, cek kula cek kafir aya di nyana, susah aya di nyana, di akhirat dibeulem abadal abidin. Mun kurang direnungkeun rugi amat. Lamun kuarina nyana kaya, kapal boga, kereta boga, segala rupa aya, aju di akhiratna nyana ka neraka. Kajen geus senang jasa di dunia na, hayang awe Singapura aya heg. Hayo hayang mana? Hayang nu Prancis aya, Paris aya, hayang nu luar negeri aya. Maksudna luar negeri teh aya hayang anu kitu Afghanistan aya, kuari mah ambal aya. Di Indonesia teh di Indonesia aya kuari. Ngurikak bulu urang lamun urang mengamati tentang wanita-wanita nu sok dibeuli teh naon ngaranna? Awe anu sok dibeuli naon ngaranna? Naon? Tuh nyahoan jasa. Ya kari. Aduh budak kosok beren, Masya Allah kunyahoan deh itu. Ya di Indonesia ya kan kumaha ya. Ente hayang orang Cina embal ya di Jakarta. Ulah di hotel HI. Di hotel HI tingkat sabaraha, kahiji, kadua, katilu masih aman, kaopat masih aman, kalima, kagenep kaditu geus aman. Jehe mangku mah gitu. Geus puguh hotel-hotel anu Amerika nu kamari jadi huru-hara dan lain-lain sebagainya teu dicaritakeun lah eta hotel anu sakitu bae geus mohara jasa. Geus puguh hotel Marriott mah, aya hotel Marriott. Sia mah Maerot goblok. Dasar osok meureun ieu mah nya, potongan Maerot ya. Ya Allah ya Rabb. Nah, iya hayang orang Jepang aya, Cina aya, geus puguh Singapura, geus puguh orang pribumi Karawang, Subang, Bandung, ambal aya di Indonesia.
ya orang Cilejet ge aya eta bangunan. Hayu coba iya orang India ambale orang Arab ambalaya hayang orang mana geus pugu India geus pugu Uzbekistan ge buah loba Maroko loba jasa hayang orang mana perwakilan di urang teh awe belian ambalaya loba jasa. Nah kuari orang sugih nya Cina nya kafir sugih belian di akhirat dibeuleum ge wajar. Ai tadi nu kaliwatan susah aya di nyana ngarokok ge make daun kaung rapi-rapi di akhirat dibelum seneng-seneng rugi amat pan ari urang dieu mah sanajan ka neraka ge engke dicabut deui misalnya urang dieu ye tilok salat misalnya tilok puasa atuh ku Allah misalnya ka nerakakeun wajar lah nya sia mah bangun embung teh gitu salat tilok ka neraka embung kumaha sih nah misalnya aju ka neraka tapi tetap baik kan geus beak mata dosa-dosana ka surga aja urang mah aya syahadatan sebab aya Allahan di orang aya Muhammadan di dieu malah wauh jeung kiai-kiai ye atuh pada teh lain lalagaan geus kula mah indah jasa tah lamun kos kitu jelema asup ka surga aya nu kaduhung jasa di surgana ceurik bae di daratangan kan kiai ikan surga mohon kok sedihin amat di sorga. Masya Allah lain sedih-sedih deh kunaon aya waktu-waktu udah dipake poho ka Gusti Allah teh dipake zikir duh mun hayu terus bae pake zikir ngeunaheun jasa cak nyana tanu pohona waktu teu pake zikir asana nalangsa teh Masya Allah pohara jasa eta pohara tah kos kitu tah jadi berarti kan lain lalagaan tah zikir ka Allah inget ka Allah teh tambah nilai engke di sorgana sehingga anu poho nyana jadi sedih eta hiji tah jadi kaingetan ka kula nomor kedua aya jelema dek di kanarakakeun lantaran teu boga amal timbang amal salat ngaplek puasa batul mah Ramadan nya mah tilok komo Rajab mah tilok jasanya mah geus salat batur mah salat lebaran mah osok mah tilok lebaran ge tilok puasa zakat haji komo sodako mangges tilok mabok aya di nyana segala aya di nyana cek malaikat kana rakakeun keheula cek Kanjeng Nabi ulah waka aduh ulah waka bae engke heulana sugan aya amalna ceng maneh salat mah tilok muhun puasa tilok zakat tilok ngaji pernah henteu sugan muludan cara polisi hadir doang kan nyana mata polisi henteu cekna polisi mah surga lah aja hadir nya ge ngaji tuh cuman teu pernah kula mah mun jaipongan eta kula insyaallah koprok kula bandar insyaallah remi ya alhamdulillah itulah anak buah kula termasuk polisi pengamananna eta alhamdulillah so tolol sih alhamdulillah siapa amalan sekali muhun sekira teh Aisyah ngaji teu pernah sugan wau ka kiai eueuh henteu ka kiai ge eueuh sugan kiai saha nu sok ceramah tah kiai Jablay sugan lah henteu kula mah teu wau Kiai Supendi komo eta mah teu jasa jeung embung wau cek nya ya Allah eueuh wau jasa barang dideuleu amalna dina bukuna pernah nyana embena lumpat di udag ku nyana liwat ka imah hareupeun kiai eta doang tak ngudag embe ka hareupeun imah kiai aju nyana nanya ai masa imah kiai pernah eta doang oh cak Kanjeng Nabi aman geus surga cak ya Allah ya Rabbi nu mantap geus urang Cilejet mah teu kudu salat liwat bae ka imah kiai geus aman geus sakitu ge geus eta keur carita fadilah wau jeung kiai ku pohara-pohara teh Masya Allah datang ka liwat doang nanya ieu basa imah kiai sakitu ge geus boga nilai anu luar biasa atuh komo ngaji di hareupeun kiai mantak urang dieu geus ngaji di dieu saha kiaina saha nu magahanana geus ulah nyaritakeun ngarti ulah nyaritakeun paham geus bae datang ka dinya siap kopi teh beres geus aing asal hadir bae aing mah geus sok ada mah geus ngaji nunutan los gas ngopi deui lamun tundu bae saember kopina
goblok jawab tunduh bae ember sih aing mah geus beres geus aing mah geus nah tunduh bae asupnya ka ember kieu lah ya keuntungan ada ngaji seperti eta batak di Indonesia mah alhamdulillah aja cek ulama eueuh-eureun terus bae dakwah teh geus puguh muludan geus puguh rajaban geus puguh penutupan pengajian terus ngaji ngan kayak disurtil ngaji nu bener jeung nu bener ai kitu mah bangsa muatan politik muatan negara lain ngaji teh mah kos kitu mah ieu mah nu lempeng ngajina nu bener-bener ngaji teangan anu bangsa ngaji-ngajina jang kepentingan lain ngaji teh mah kos kitu maksiat teh mah aya nu rupa salat padahal maksiat ngeri urang nu rupa zikir padahal maksiat ngeri urang rupa ngaji Quran padahal maksiat ngeri urang rupana ngaji di majelis taklim padahal maksiat ngeri urang teangan supaya nu bener-bener ngaji menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu alhamdulillah ngaji dengan judul silaturahim. Kula kabehan di Cilongo ka dieu kabeh saadi-adi lantaran ngalayat kapun adi Haji Iim khususna umumna ka besan di dieu umumna pisan ka ahli-ahli di dieu. Mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dicatet ku malaikat, dijadikan sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tur menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sakali deui doakeun pun adi di dieu, doakeun besan di dieu, doakeun para kiai di dieu, tur urang ngadoa jang kabehan mudah-mudahan urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala, urang maot husnul khotimah ke di akhirat urang bareng menuju surga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pangaosan dina wengi ieu dicekapkeun sakitu randapan tina materi nu tadi dibahas tentang cinta geus datang ka mana urang cinta ka Allah dibandingkeun jeung awet tadi. Nomor kedua, hebat amat seorang raja, kok raja bisa tepikeun kawauh ka Allah, ai urang geus datang ka mana ngawauhan ka Gusti Allah. Mun hese bae teangan saha nu geus wauh ka Allah deketan menta cara-cara minimal urang wauh jeung ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wazidna ilman wa yaqinan wazidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.